Dawala naon anjeun datang kaya sawarga Maniloka Gerawak Cabalaga Dawala aya naon anjeun Dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka Cebok ngerapan dek naon anjeun ka sawarga dek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewasana direrap ku aing sia teu direrap diduruk ku aing sia ha teu geus pisan lamun aya di lemur aing dicacang ku aing lawan udah bina teuing dewa teh kitu ha teu ramah dewa teh nya heeh balik dewa balik dek naon aja nya saperkawis mang abdi teh bade silaturahim ka dewa nya nuhun dawala sono abdi teh mane sono daing mah teu tuh nya dawala saya oge balik dawala ya cicing komo kieu aing beri tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia Kang kade aing didudut ti korote ku aing dewa sana aing korek api teh sieun sok goblok kitu kurang ajar balik sia ke mangga abdi bade mulih bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka uluh si eta kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggih jeung Yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka aing di dieu urang ieu jarang panggih komo anjeun nah dah hayang panggih mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggih teh dek panggih teh rek naon dawala ye kaula Resin Rada Kebayaning Dewa pawakilnya tati Yang Otipati Jagatnata Raja Tiloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasalira ge sarua nya atuh aya kitu mah sami mah abdi teu sawios teu pernah oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu ieu numutkeun beja tilu menang dipercaya yen Yang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi Yang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada atawi alam kajinan katelu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam dunya oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan Triloka bener berarti tah abdi bade naruskeun berarti sadayana anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sarina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh
teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat nya dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi angin jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salakeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya. Rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah bener wala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon kulan mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawaki rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngan mamatahan sia ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacana di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa tahan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diboron goblok sia nyaho aing dewa naon dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing sakuseuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaperot goblok saku blanwir goblok nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok sia aing rek dikerauk tenang dewala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun goblok si teh ngeunah teh sok hayang nyaho jeung aing kabeh
kurang ajar Syai dewasa majuan iya wes iya musik walah hup sampai wes kayak karasan Ciadan siap. Kurang ajar malah maju. Musik siap. Nah, siya goblok. Abi abi nating siya te. Dewa Brahma. Dewa sini ditiup ku aing. Hiji dua. Hai. Ka maneh. Aduh, walah. Kurang ajar. Ka dia. Ka dia. Awas kowe. Aduh. Tong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamek.